Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahadukumul masjidah, di mana-mana salah seorang ti aranjeun lebet ka masjid, fala yajlis maka anjeun ulah wakacalik hatta yusolliya rakaataini dugi ka anjeun ngalaksanakeun heula salat 2 rakaat. Rawahu Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Qatadah wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Parantos ngariwayatkeun kana eta hadis hiji Imam Ahmad, kaduana Imam Bukhari, katiluna Imam Muslim, kaopatna Imam Abu Dawud, kalimatna Imam Tirmidzi, kagenepna Imam Nasa'i, katujuhna Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Di mana aranjeunna nampi hadis ti Sayyidina Qatadah sareng ti Sayyidina Ibnu Majah nampi ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ku penting-pentingna kaum muslimin menghormati sareng ngamuliakeun ka masjid sebagai tempat ibadahna kaum muslimin. Dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngainstruksikeun ka seluruh umatna supaya melaksanakan sholat 2 rakaat ketika memasuki masjid sebagai bentuk penghormatan. Ialah anu sok disebut sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Adapun niat sholatna nu lengkap usolli tahiyatal masjidi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, atawa usolli sunnata tahiyatil masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Singkat bae cenah panjang teuing sakitu mah rek ku bahasa Sunda bae mangga. Nu penting di niat geunana dina hate, niat abdi salat tahiyatul masjid, cukup sakitu oge. Adapun jumlah maksimal ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid, ulama berselisih pendapat. Sakumaha qalal Alqamiyu, parantos nyarioskeun Syekh Al-Alqami rahimahullahu ta'ala naqlan an ba'dihim, beliau ngutip ieu pendapat di sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala. Hadal adadu la mafhuma li aksarihi bittifaqin. Tidak ada kesepakatan di antara para ulama tentang maksimal jumlah rakaat salat tahiyatul masjid ieu. Waqtulifa fi aqallihi, sareng diperselisihkeun deui tentang jumlah minimal rakaat salat tahiyatul masjid ieu. Numutkeun madhab Imam Syafi'i sareng madhab Imam Hambali rahimahullahu ta'ala. Sakumaha dijelaskeun dina kitab Fiqih ala Madhabil Arba'ah, boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid lebih dari 2 rakaat, bahkan rakaatna tidak dibatasi. 2 rakaat ke, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat silahkan. Eta numutkeun madhab Imam Syafi'i sareng madhab Imam Hambali. Sedengkeun numutkeun madhab Imam Abu Hanifah, sholat tahiyatul masjid minimal 2 rakaat.
maksimalna 4 rakaat dan salat tahiyatul masjid 4 rakaat ieu lebih utama dibandingkan salat 2 rakaat dan tidak boleh menambahkan lebih di 4 rakaat dengan niat salat tahiyatul masjid. Eta numutkeun madhab Imam Abu Hanifah. Sementara numutkeun madhab Imam Maliki, salat tahiyatul masjid adalah 2 rakaat, tidak boleh lebih. Nah, itulah perbedaan pendapat para ulama tentang jumlah maksimal salat tahiyatul masjid. Was-sahihu i'tibaruhu. Sareng numutkeun pendapat anu sahih adalah memperhitungkeun atau menyesuaikan dengan hadis 2 rakaat berarti fala ta'adda hadhihi sunnatu bi aqalla min rakaataini. Nu penting ulah sampai ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid kurang tina 2 rakaat. Misalna aya jelema ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid ngan 3 rakaat, ulah eta mah. Wattafaqo a'immatul fatwa ala annal amra fi dzalika lin nadbi. Sareng parantos sepakat para imam-imam ahli fatwa bahwa perintah ngalaksanakeun salat 2 rakaat ketika memasuki masjid ieu hukumna adalah sunnah. Terus kumaha lamun aya seseorang asup ke masjid poho teu ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid langsung bae diuk, boleh apa henteu nangtung deui untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid? Summa qala al-Azizi, kemudian nyarioskeun Syekh Al-Azizi rahimahullahu taala, wa idza jalasa nasiyan aw sahiyan wa qasral faslu. Upami aya seseorang asup ke jero masjid terus diuk teu ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid heula karena poho atawa karena lalai malaweung, begitu blus asup ke jero masjid langsung bae diuk. Karak ogege diuk can lila, karak inget aduh ieu can ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid. Kumaha? Upami calikna can lami syuri'a lahu fi'luha, maka masih keneh disyariatkeun pikeun ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid. Kumaha cenah geus lila, saya setengah jam atau 15 menit eta mah geus teu kudu, tidak disyariatkeun deui. Wa tatakarraru bi takarrurid dukhuli walau an qurbi. Wa tatakarraru bi takarrurid dukhuli walau an qurbin. Sareng salat sunnah tahiyatul masjid ieu bisa dilakukan atau boleh dilakukan berulang-ulang kali setiap memasuki masjid meskipun jarakna sangat pendek. Misalkan karake dieu asup ka masjid teh terus salat sunnah tahiyatul masjid keluar deui, begitu keluar ngaroko heula misalkeun atawa ngabaso heula asup deui ke masjid. Nah eta masih keneh boleh sanajan 10 kali sukan urang bolak-balik ke masjid, setiap memasuki masjid urang ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid itu boleh. Wa yukrahu ay yajlisa min ghairi tahiyatin bila udrin. Sareng dimakruhkeun diuk di jero masjid tanpa melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid dengan tanpa udzur, kecuali aya udzur. Kumaha upami aya seseorang lebet ke masjid poho teu ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid langsung bae ngalaksanakeun salat fardu atawa ngalaksanakeun salat qobliyah atawa langsung bae wiridan misalna. Nah, apakah gugur kesunahan salat tahiyatul masjid ieu apa henteu?
wa tahsulu bi fardin wa wirdin wa sunnatin sareng bisa hasil ngalaksanakeun kesunahan salat tahiyatul masjid dengan cara ngalaksanakeun salat fardu sareng wiridan sareng salat sunnah. Jadi upami urang lebet ka masjid terus bae ngalaksanakeun salat fardu atawa wiridan heula atawa ngalaksanakeun salat sunnah anu lain, misalna salat sunnah qabliyah atawa salat sunnah wudu, maka tahiyatul masjid tos cukup ku ngalaksanakeun salat fardu wiridan atawa salat sunnah anu lain oge. La birokaatin wa sholati janazatin, akan tetapi henteu cukup tahiyatul masjid dengan cara ngalaksanakeun salat sarakaat atawa salat jenazah. Wa yuhrimu biha qaiman wala yajlisu, sareng jalmi anu ngalaksanakeun salat sunnah tahiyatul masjid takbiratul ihramna kudu bari nangtung sareng ulah bari diuk. Wa huwa makhtaruhu Zarkashiyu, eta pendapat teh parantos dipilih ku Syekh Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Kecuali jalma anu udur teu bisa nangtung, misalna teu mah boleh ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid bari kaayaan diuk oge. Kumaha upami aya jalmi salat tahiyatul masjid takbiratul ihramna mah bari nangtung ngan kaditukna salatna bari diuk, misalkeun ngareskeun teh bari diuk boleh apa teu? Wa qala al-Asnawiyyu law ahrama biha qaiman summa aradal julusa fal qiyasu adamul man'i. Saur Syekh Asnawi rahimahullahu ta'ala, seandaina aya jalma anu ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid takbiratul ihramna mah bari nangtung ngan diteruskeun bari diuk salatna, maka secara qiyas itu tidak ada larangan, jadi boleh. Wa kadzab damiriyu, sareng nya kitu deui pendapat Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, eta satu pendapat sareng Syekh Asnawi rahimahullahu ta'ala. Wal awwalu, sareng pendapat anu pertama aujahu, eta pendapat anu lebih aujah. Jadi upami ngalaksanakeun salat sunnah mah meskipun jalma anu sehat anu normal mampu berdiri boleh melaksanakan salat sunnah bari diuk. Misalna orang sehat normal mampu berdiri terus ngalaksanakeun salat tarawih bari diuk, mangga bae ngan pahalana ulah yang sarua jeung nu bari nangtung itu beda. Nah, tapi sok sanaos ngalaksanakeun salat sunnah boleh bari diuk meskipun jalma mampu, khusus untuk salat tahiyatul masjid mah semestina atau sangat dianjurkan dilaksanakan sambil berdiri. Nah, etalah ringkasan hukum anu patula patali sareng salat sunnah tahiyatul masjid. Sebagai kesimpulan, salat tahiyatul masjid ieu tidak dianjurkan dilaksanakan pada tilu kondisi. Sakumaha numutkeun Syekh Nawawi Al-Bantani dina kitabna Nihayatuz Zain. Pertama, tidak dianjurkan melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid ketika salat berjamaah telah dimulai atau akan segera dimulai. Kedua, tidak dianjurkan salat tahiyatul masjid bagi khatib anu arek langsung naik mimbar. Misalna waktu sholat Jumat terus masuk, khatib kakarak datang, maka bagi khatib tersebut lebih baik langsung baik ngalaksanakeun khutbah daripada sholat tahiyatul masjid.
Kondisi anu katilu tidak dianjurkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika imam sedang membaca khutbah anu kedua. Nah, bagi jalmi anu tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid maka disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sabarakali disunahkeun macana eta 4 kali. Itulah numutkeun dina kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain lil Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab.